Deh aing lulusan STM ieu baju aduh ijazah aya di imah are aing kalahikeuan wae batur mah geus dikarota loba duit aing mah duit teu boga udud hayang dahar puguh deui beuki pusing tapi si Ajod ngajak gawe jadi mandor daripada di lembur cicing tepuguh ngilu wae kitu ka si Ajod gawe jadi mandor di kota sugan weh sukses semangat. Ayo mah kapaksa euy. Ngaduk sorangan ieu mah ieu. Geus kojon telat wae gawe datangna ka dieu. Ngagawean sorangan ieu mah. Ieu mah ngaduk sorangan. Ngaputan sorangan, pasang batas sorangan. Riweuh. Jeung rariweuh. Jalan teh pabeulit yang gawe sorangan di. Aing mudah-mudahan si kojon teh datang ayeuna keneh euy. Capek sorangan rariweuh. Wah, aing nepi ke tempat ge euy. Si Ajud goblok ka mana euy? Jelema mana? Duh. Ya. Aduh, beres euy. Padahal skemana teh di dieu can ditembongkeun kana kuah teh. Nah, geus jadi kieu bujagoan kuah teh euy. Ay si kojon datang buka buku. Si kojon datang ka dieu buka buku. Padahal aku aing teh tah ngabantu aing ngenekan. Nah, begitu si kojon. Jon, mana datang? Oh, pedakan heula tadinya aing kadinya. Jon, naon bos? Ari sia datang ka dieu mawa buku kos arsitek wae. Apaan aing tadi jadi mandor cenah. Aing siapan diajakan ti ditu keneh teh ti mantuan aing, sia teh jadi kenek aing. Ngaladen. Nah, ngaladen apaan ditambah jadi mandor. Aduh. Hulu ruksak sia hayang jadi mandor. Geus sia geura salin, ganti eta pakaian. Lieur anak otak jangar. Siap. Cuman aing jadi mandor, aing manas gaya mau naskah aing. Yang geus tu aing lah baju.
Jon. Oi, tadi yuk. Kemana budak tehnya? Bawa pisan. Kaluman. Karek-karek datang usah nama kita heula naon ke dahar ke naon gawe. Naon atuh? Naon ieu teh? Bisa salaman gitu. Naon sia Kojon? Ai maleun eta salaman eta tah pangnyokotkeun senok. Oh, coba teh salaman aing teh. Senok sia mah. Heeh. Hanya heula. Mana senok? Senok mana? Oh iya. Iya lain. Heeh, ieu. Oh, pek Aku sia mana tadi. Geus eta batal ka dia-diekeun dah. Siap. Jeung aduk engke sia deui ieu kosong. Keula atuh bos. Aing bayar tere hangeus ieu pagawean. Naon lain teh? Batal heula ka diekeun. Hiji. Dua sike heula. Ieu sian. Dua siji Aduh. sabaraheun. Aduh. Nah, Buat kenek teh sama riweuh. sabaraheun. Dua hiji. Dua. Oh, ampun. Naon deui ayeuna lanjut aing? Aduk, moal dua eta. Aduh, ampun aing lah. Usum nama yeuh kareke datang mah titah sare, titah naon, cuma titah langsung titah gawe, murung. Ampun. Aing mah di jailan make bangsa jerona, batu aing ngaran batu ah. Ya, batu aing. Nah, haji batuna ku aing apa haji batuna. Ah. Aing kitu kan. Oke. Oke, bos. Ya, aduk teh, bos. Aduh, malam, bos. Tuh. Dah. Asia li lalala teuing mere aduk teh. Ka Kamana heula? udah tuh ngaduk heula panan. Dalilan yang cai naon. Heeh, geus heula ini teh lah. Gitu. Goblok. Aduh, nah hatuh ieu si Kojon mah ngagawean aing. Astagfirullahaladzim. Dasar si Kojon dah ngagawekeun aing ah. Jon, Yo. Tapi sageruan di wae si jelema ge lawa teh. Beak kitu adukna mah kan bisa geus beak di wae. Setan. Tah aduk teh. hah? Ari senok ka mana euy? Aya wae pika pusingan teh ye. Tadi dia senok ye. Bawa ku si Kijon digawean deui wae. Geus itu si Kijon eta senok ku aing sia. Dibalas ya ayeuna keneh ku aing dibalas ya. Aduh, gelok dong. Mas aing naon? Mas aing naon? Mas aing naon? Ngagawekeun batur sia. Dieurkeun batur. Wah bener geus kapok gitu mah. Si darah kabur.